Eta teh anakna Bahyagur manehna teh Pamajid. Pamurtala bari ngareret ka Surya nu geus ngincid rek neangan cai kalebak. Anak kukutna ayeuna sanggeusna manehna nyahueun, yen lain anak tegesna Bahyagur. Manehna mimilu, maksudna mah hayang namahan pangartina teh. Wah Pamajid. Pamurtala ngareret ka Gumilar. Reret nu pinuh ku tanda tanya. Sanes Pak. Pun anak mah aya ciri ceda dina tarangna. Nu mawi abdi ayeuna aya di dieu oge. Nyaeta bade maluruh pun anak ka Bumbulang. Margi saur Bahyagur mah kapungkur teh kantos aya anu ngarebut. Saurna teh ku hiji jalmi anu jenenganna Mursid. Tak kitu cenah. Eta jenengan Mursid teh ayeuna aya di Bumbulang. Gumilar mere penjelasan. Oh, kutan. Mugi-mugi we atuh tiasa kapenak Jang Uum. Nya mugi-mugi bae aya milik sadayana ieu teh. Sumuhun Jang budak nu bieu teh musuhna Ki Jaja. Pamurtala ngalegot deui ka soal Surya. Tos akur deui ayeuna mah Pamurtala. Kapan abdi sareng Pamajid teh kantos ngarereb lami pisan di rorompokna Jaja teh. Nyaeta waktos maluruh Bahyagur. Namun kapendakna mah di jalan. Nya manehna teh masihan keterangan yen pun anak teh direbut kunu ayeuna mangkuk di Bumbulang. Kitu saurna teh. Oh, sumuhun sae we atuh pamintos akur mah sareng sareng Ki Jaja kitu. Mung naha cenah Ki Jaja teu ngiring ka dieu nya Jang puguh bade pangantenan manehanana teh. Cariosna mah sasih payun saurna teh. Kara rek pangantenan si Jajanya. Semuhun saurna mah. Oh, nya nuhun we atuh mun kitu mah. Surya nu tadi keur neangan cai manehna geus ngurunyung deui bae mawa cai meunang ngiuk ti wahangan. Diwadahan ku batok sok dibikeun ka Pamajid. Terus ngareret sakilat ka Pamurtala. Atuh puguh we Surya teh rada ngageter oge manehna inget deui kana kajadian baheula waktu rek mateni Jaja di saung tengah kebon teh. Kapan nu harita jadi korban masih bongkok jadi korban bedogna Bahyagur. Cobi panangan teh Pamurtala ka dieu. Pamajid bari ngojeng kagigireun Pamurtala. Gerenyem Pamajid babacaan bari nangeui batok nu dieusi cai. Gerenyem Pamajid babacaan bari nangeui batok nu dieusi cai. Kira-kira menang sapanyepahan rego cai atah teh diinum. Sebrot dibura-burakeun kana leungeunna Pamurtala anu boleger beureum. Geus kitu ku siwel Pamajid ngaluarkeun wawalunna. Heug tatuna Pamurtala teh dibeungkeut. Dupi ayeuna Pamurtala teh bade teras ka mana ieu teh? Pamajid sanggeus beres meungkeut tatuna Pamurtala ngasongkeun pananya harita teh. Ieu teh ku maksad tadi mah dia teras wangsul ieu teh. Dupi ayeuna mah bade ngiring we ka Jang Uum kitu maksad teh. Pamurtala bari ngareret ka Gumilar saolah-olah nu menta kasaluyuanana. Oh,
Daya pamanganana upami tos kiat deui mah atuh mangatuh urang meos dewe aya namanya. Geus kitu mah bring arinit deui tidinya. Jadi opatan atuh pamurtala sajeroning leumpang teh manehna mah teu weleh mikir. Rusras ka musuhna tadi sanajan bener gumilar taya basana, tapi kumanehna geus kajudi. Mun engke kabeneran amprok tetang tu musuhna tadi bakal disanghareupan ku gumilar. Red manehna ka Surya. Leuh lamun disanghareupeun teh tang tu satanding pisan dina tangtunganna mah ngan teuing dina babasena mah, tapi ku kira-kira manehanana tang tu Surya teh moal kuat ngan lamun dilawanan ku gumilar kawas-kawas bakal rame. Ari karna anu keur waktu tadi dipanglumpatkeun ku Pamurtala koloyong bae manehna nyamperkeun Widarma nu keur diuk kahargungan. Jungku karna dicengkatkeun cinanangtung maksudna mah rek dibawa ka jero imah. Bener-bener Widarma teh ripuhna teh. Widarma leumpang namani rumangieung. Naon nu karasa teh Wid? Karena bari nyangkeh Widarma. Awak we asa pasiksakna. Lalinu karasana ieu teh. Widarma bari tungkul ngeteyep asup ka jero imah. Nah dikumahakeun kitu tadi teh ieu teh, Darma? Ih bebeutkeun, hebat oge tanagana sakitu geus aki-aki teh. Aki-aki oge eusi, ngan eta we rupana. Matak pika sebereun pisan majarkeun teh saur nini mah kelong lalakina cenah eta teh. Karena rada ngarenyu. Angkat ka mana nini teh kitu? Widarma bari luak rieuk harita teh. Kapanyusulan kuring ka ditu panggih di jalan ayeuna oge keur ngantosan keneh we meureunan. Lantaran kuring teh di ditu nunda suluh teh keatunya lah Wid tek nyusulan ini heula ieu teh karena bari ngojengkang kaluar red ka Ipah tetela geus eueuh dina tempat manehanana. Manehna mah geus hideng ngabelenyeng ka tempat urut tadi rek ngabejaan ini amah. Kakara oge jrut karena kana golodog ana rongheap teh Ki Ardaim ti Cikupa mani haruhahareho. Sadatang-datang teh paralak bae manehanana ngabejakeun kakarna yen tadi cenah waktu manehna keur ka Wanagiri. Ka imahna kadatangan ku hiji jalma anu wanda nama tak pikagilaeun naker. Natanyakeun karna dumeh waktu ti heula geus ngalawanan ka Bah Jagur. Atos ka dieu mamang rupina mah baturna Bah Jagur atanapi naonana sigana mah. Duka kuring mah kirang terang ieu teh mung nu tetela manehna teh guruna musuh abdi namung tadi oge tos sina nyingkah ti dieu atuh. Karena daria naker nyaritana harita teh. Mangga atuh lah kalebet mang. Da itu aya Widarma abdi mah bade nyusulan heula punini ieu teh. Geus kitu mah jrut karna turun kaburuan. Terus ngagidig ke tempat tadi basa manehna nunda suluhna. Ari jol teh Ipah keur aleboh cacarita ka ninina. Ari rongheap manehna nyamperkeun red ka Ipah nu ngadadak eureun cacaritana. Ana gelenyu teh ngadon mapag ku imutna anu amucuy anu muruh muy imut anu manis teh. Ku kitu teh mah manehna teh teu kira-kira ngarasa sugemana lantaran tetela. Kadeuleu kumatana sorangan yen panutanana teh memang bener-bener lalaki langit pilih bobot pilih tanding. Beunang dipake panyalindungan di mana manehna katarajang Pancabaya. Rombongan gumilar geus narepi ka Bungbulang. Kuncung-kuncung teh nu dijugjug ka imahna Aki Mursid. Sajabana tirek nanyakeun di mana pernahna anu keur dipaluruh oge bari rek nguruskeun pasualanana Pamurtala. Memang ieu teh kahayangna Pamurtala sorangan. Lantaran pamikirna galunganana tadi jeung karna sasat teu puguh naon nu jadi marga lantaranana. Ngan aya anu matak teu kahartina teh eta we bet make mamawa ka jaja.
muridna pribadi bisi bener aya pakuat pakaitna jadi nungtun rasa kapanasaran pikeun pamurtala mah. Ieu sababna nu matak gumilar teh terus bae diajakan ka imahna karna atuh pikeun gumilar teu pisan-pisan nyangka yen nu dijugjug teh sanyana mah nya kadinya pisan. Ari Surya sajeroning nuturkeun teh hatena mah teu wudu seseblakan sagala rupa. Ku kitu teh mah atuh da manehna teh bakal papanggih deui jeung Nyi Ipah katut karna. Lantaran kapan ceuk kateranganna Pak Jamian Ipah teh nuturkeun karna kabungbulang. Nu pikeun manehanana mah geus tinang tu bakal ngarasa era parada pikeun Surya mah. Pang-pangna mah ka Ipah domeh waktu ti heula-heula manehna geus kungsi ka usap setan ngadon rek ngagadabah kahormatan Ipah. Harita karna keur ngariung keneh di tengah imah malah Ki Ardaim oge masih tacan bali. Manehna milu ngobrol hayang leuwih jelas meunang keterangan tina hal kaayaanana pamurtala. Tadi manehna teh ngan saukur bejana tinu jadi pamajikan tapi teu pati jelas ukur ngabejakeun cenah aya jelema anu kitu pandena. Nu jiga kelong lalakina nananyakeun anu kungsi patelak jeung Bah Jagur katut Bah Bejo. Boh pribumi boh Ki Ardaim saurang oge taya anu teu kaget. Sanajan bener Ki Ardaim mah ayeuna oge ngan meunang beja deui bae. Tapi puguh karna sakitu tetelakna dina nyaritakeunana nya kababawa helok we ari rasku rurupaanana pandena pamurtala mana mahiwal teuing tinu sejen. Carek wilanganana mah saumur nyunyuhun hulu kakaramanggih jelema samodel pamurtala. Beres ngadongeng karna mah jerut kaluar pokona mah ngaran melang kanu jadi aki. Pokona mah ngarasa melang kanu jadi aki nyanyabaan ti isu keneh wayah kieu manita can ngarongheap keneh datang. Taksiran bae init-initanana katutuluyan cenah lamun terus kacihike bareng jeung Pamadrawi piraku make teu sinang heula ka imahna bebeja bisi arep-arepeun tak kitu cenah. Waktu manehna keur ngajanteng di buruan imahna rentang-rentang kabireungeuh aya nu ngabring nyamperkeun ka manehanana beuki deukeut beuki sidik ari breh teh teu kira-kira mata kang kebegna lantaran tetela kanu tiluan mah apal pisan nyaeta Pamajid ti Cicapar, Surya ti ujung kulon jeung Pamurtala nu kakarata dipisan diributan jeung manehanana. Nu matak leuwih-leuwih ngarasa kagetna teh eta ku babarenganana Pamajid jeung Surya. Ari ka Pamurtala mah teu matak teh ngajadikeun helok, datangna deui teh meureun ngan sakadar rek nuduhkeun. Tadi meureun pasangrok di jalan kabeneran Pamajid nanyakeun meureun ka Pamurtala di mana imahna karna. Mana ayeuna Pamurtala balik deui oge. Anu jadi pikiran teh rek naon pangna Pamajid los-los ka Bumbulang. Oge mun bener Pamajid teh memang rek ka manehanana nah naon perluna ongkoh deui sanyana mah tacan nyahueun yen manehna teh urang Bumbulang. Sabot karena keur ngajanteng keneh bari dirobeda ku rupa-rupa pikiran anu masih keneh dilimpudan ku rasa kakagetna. Pamajid anu memang geus awaseun kakarna ngagentak niheulaan nyamperkeun kakarna bari nemongkeun bubuden anu someahna keranan taya tanda-tanda maksud goreng malah mun dititenan pok-pokanana mah Pamajid teh bangun anu kacida kagetna dumeh kabeneran papanggih jeung manehanana. Ai geuning di dieu jang karna deui teh nya. Oh, semuhun Aki. Dupi Aki bade angkat ka mana ieu teh Ki? Karna bari nyolongkrong ngajak sasalaman,
red ka Gumilar manehna gancang ungeuk red ka Surya jeung ka Pamurtala. Ngadadak ngariuk baeud baketut karna teh teu beda ti anjing neuleuh ucing we sigana teh. Semu-semu anu ngahrengan sangeus sasalaman jeung pamajid terus deui karna nyolongkrong ka Gumilar. Puguh ieu jangkarna. Aki teh nganteur pun anak ieu teh Jang Uum. Aya kaperogianana ka dieu ka Bumbulang cenah. Pamajid bari ngareret ka Gumilar. Oh, sumuhun mangga atuh calik. Karena sangeus sasalaman jeung Gumilar teh teu terus nyolongkrong ka Surya, sumabona ka Pamurtala mah. Ku kituna boh pikeun Gumilar boh pikeun pamajid teu wudu jadi matak nimulkeun ka kaget oge, tapi pikeun sadirieun pamajid mah kagetna teh ngan ukur nu ngeunaan jeung Pamurtala. Ari jeung Surya mah nya pantes kapan musuhna pisan, musuh karna ti basa eta. Oh. Mangga jangkarna. Sawius engke aki tangto sinang ka bumi nya. Mung ieu aki teh bade tumaros. Dupi anu jenengan mursid teh di mana kitu bumina ieu teh? Pamajid teu daekeun waka unggah lantaran pamikirna rek ngaheulakeun urusan Gumilar, urusan Pamurtala jeung karna mah gampang geus kanyahoan ieu imahna. Aki mursid, Sumuhun Aki mursid. Aki mursid mana Aki? Karna ngariuk kaget dumeh pamajid teh natanyakeun akina. Sumuhun mursid urang dieu. Urang Bumbulang. Nah, aya sabaraha urang kitu jangkarna nu jenengan mursid teh? Pamajid malik nanya. Oh, jenengan mursid di dieu mah mung saurang. Nyaeta pun Aki. Mung ayeuna nuju teu aya, nuju angkat ka Citalahap pun Aki teh. Ai. Kutan. Nu leres ieu teh. Sumuhun da sakaterang sim kuring mah mung hiji-hijina jenengan mursid mah nyaeta pun Aki. Waduh. Karena sana tuh gening eyang najang karna nu dipilari teh Jang eyang najang karna geningan. Pamajid bari ngareret ka Gumilar harita teh. Atuh geus lain deui ngagebegna Gumilar. Barang ngadenge keterangan karna kitu nu antukna. Panona kalah molohok mata simeuteun neuteub ka karna teu ngiceup-ngiceup. Mun seug caritaan Bah Jagur teh memang teu ngabohong. Nya meureun ieu budak lalaki nu baheula direbut ti manehanana teh. Ongkoh mun ditaksir umurna estuning moal mencong. Tangtu wijana teh geus sagede kieu. Ieu sababna nu matak Gumilar terus neuteub teu ngiceup-ngiceup ka karna hayangeun sidik kana tarangna sugan aya ceda tapi luput teu katempo lantaran katutup ku beungkeut sirahna.